nami Abi Tria Nur Alisa. Abi ti kelas 10 IPA 3 bade macakeun saja karya ETRS anu judulna Peuting Nujulul Quran. Peuting Nujulul Quran. Na trotoar milang lengkah netep bentang. Saenggeus beueus ku hujan dua rintakan. Hawar-hawar sora adan belah wetan. Awor jeung klakson, angkot, motor jeung sedan. Indung peuting nu ngalimpudan bulan. Lir sweater nu mulen awak maranehna sisi jalan. Atawa palekat nu marengan nganti karidoan. Kauntungan ti pangeran bareng jeung nu dipiharep ku gelandangan. Bareng jeung harepan nu tingrariung sisi jalan. Peuting nu dianti pinuh ka asih. Awor jeung rumahuh ngemu ka peurih. Na trotoar bating ceuri